Bismillahirrahmanirrahim. Wari saenggeusna disiksa mah ku Gusti Allah terjadi ulah ngomongkeun geus di jero kuburan menjelang sakaratul maut anu geus mahuf tereh pae tikoro geus datang ka nyawa geus datang ka tikoro kan ditempokeun kebenaran ku Allah. Kuari 1000 kali terpercaya bahwa pangeran teh Allah wayah nyawa datang ka tikoro mah yakin bakal percaya. Kuari ngahina terpercaya kakang jeung Rasul wayah nyawa geus datang ka tikoro mah pasti bakal percaya. Ulah ngomongkeun engke di jero kuburan, engke di alam akhirat, di dunia kene encan lepas nyawa kakarak datang ka tikoro pasti bakal percaya. Nu kuari benci ka para wali apa itu wali? Hewa ka ustad, hewa ka kiai, bentukna dek model kumaha bae. Hei, geus nyawa datang ka tikoro mah kaduhung sagede gunung aing baheula ngahewaan para ustad, ngahewaan para kiai, ngahewaan para habaib, ngahewaan ka sang nabi. Ieu geus datang ka tikoro mah roge luar biasa, pasti bakal percaya. Gusti parenganan Gusti teh pangeran nu nyieun langit, nu nyieun bumi jeung sagala eusina. Percaya Gusti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Gusti sallallahu alaihi wasallam. Bakal terjadi kaduhung sagede gunung ngahewaan ustad kiai beuh luar biasa. Korenganan ieu teh jadi hahalang karena perjalanan panjang di alam akhirat. Aing baheula hanya ku gara-gara mempertahankan jabatan doang. Aing ku gara-gara mempertahankan bintang. Ternyata jabatan bintang ketika roh geus datang ka tikoro tidak ada apa-apanya, apapun jabatanna, apapun bintangna. Geus pokokna mah nu aya hai pertanggungjawaban penghinaan terhadap ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Didinya ngalengis cerik luar biasa. Apakah lebah dinya kakarak dek beriman? Matakan dipertanyakan, hei wahai cucuna, tanyakan ke orang-orang kafir, tanyakan ke orang-orang munafik, orang-orang fasik yang menghina para pejuang-pejuang Islam. Asumma wa ma waqa'a amantum bi. Apakah sudah terjadi siksa kakara kalian hendak beriman? Kunaon endek narurutan Mbah Firaun nyaho make Mbah Firaun Mbah kurang kumaha nantang ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, menghina ka Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam, bahkan siap bertarung ke Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam dengan santai dilayani ku Kangjeng Nabi Musa. Ialah tipikal pejuang anu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah takut atas ancaman Firaun, terus berjalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Musa tidak dituding oleh Firaun? Dituding, dihina. Oi, cak Firaun ulah nurutan Nabi Musa, si Musa nyerlim Nabi si Uca. Euy, nyana mah eta teh tah aya gerakan-gerakan kos kitu ke endek merebut kekuasaan kaula, endek menguasai kerajaan kaula.
Padahal kurang kumaha Nabi Musa ngajelaskeun tidak butuh istana dan tidak butuh harta. Anu butuh iman ke Allah Subhanahu wa taala. Iman ke Allah. Terus kan akhirna teh ya dikepung Nabi Musa ku Firaun kejeung seluruh pasukan. Nabi Musa mah disalametkeun melalui firman Allah ketika sampai datang ke tanah basisir kaharep membentang lautan katukang musuh anu geus sangat luar biasa. Terjadilah buah simalakama. Buah simalakama dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Kan eta mah sekak seter geus kitu ngaran. Ieu dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Lamun dilanjutkeun kecepur bakalna lantaran laut membentang. Mundur balik deui, hei musuh sudah siap menerkam. Endeu kumaha coba? Eueuh deui iwal timun tayang semakin pohara ka Allah munajat Nabi Musa. Ka Allah turun malaikat Jibril alaihissalam memberikan pertolongan. Hei Musa, idrib biasakal bahar. Tongkat mukjizat yang ada di tangan tenggelkeun kana laut. Begitu ditenggelkeun ku Kangjeng Nabi Musa membentang 12 jalan tol. Ya Allah, 12 kaum Yahudi nu di bawah kepemimpinan Nabi Musa pada saat eta tina keturunan Yahuda, tina keturunan eta teh Rubil, tina keturunan Yusuf, tina keturunan Bunyamin, tina keturunan Samun, tina 12 putra Kangjeng Nabi Allah Yusuf, Kangjeng Nabi Allah Yakub alaihissalam. Silahkan eueuh nu pasingsal kabeh. Jalur tol nu ieu khusus keturunan Yahuda, jalur tol nu ieu khusus keturunan Bunyamin, nu ieu keturunan Samun. Eueuh nu pasingsal, ieu kan istimewa luar biasa. Geus hampir nyebrang ka ditu ka tanah kemerdekaan basisir sebelah sana. Col pasukan Firaun datang. Dipimpin deui ieu teh ku panglimana Haman jeung seluruh tentara-tentarana brus asup. Kunaon saenggeusna asup di ditu dihareup teh nutup heula, nu nutup teh dihareup heula. Kan pasukan nu dihareup kan kaget luar biasa. Dengan ayeuna cai nutup dihareup maka balik kanan. Balik deui ka dieu. Sedangkan pasukan nu ditukang kan teu jaho itu nu dihareup nutup. Maka terjadi dua pasukan jana keneh sapasukan tapi bentrok akhirna kan. Nu itu lantaran geus neuleuh bahwa itu teh geus nutup, nu ieu dianggap ieu teh endek aya pengkhianat dek balik deui. Maka terjadi pertempuran antara satu pasukan Firaun kan. Dordal luar biasa, terjadilah darah mengalir. Dirinya sanggeusna kitu tek boleh ditunutup deui kuari tinggal di tengah doang kabeh. Terakhir kakarak brus bae ngahiji kabeh cai memerah darah tentara-tentara Firaun sampai datang ka ayeuna. Iyalah urang bisa menyaksikan lautan Qalyub, lautan Kulsum bisa disebutkan Bahrul Ahmar atau lautan merah. Permasalahannya seperti itu. Ya Allah ya Rob, Gusti nu Agung, tenggelam Firaun. Ya, ketika ruh datang kana tikoro neuleuh realita kebenaran bahwa sang pangeran Allah Subhanahu neuleuh realita kebenaran bahwa Nabi Musa, Nabi Harun adalah Nabi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakarak kan didinya ngomong amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya percaya Tuhan Musa, Tuhan Harun. Tapi kan apalah arti sebuah kepercayaan? Geus tertutup pintu tobat, roh geus datang ka tikoro, didinya kan dijajak ku malaikat Jibril. Dijejak ke malaikat Jibril kemarin kemana aja lu hari gini baru iman. Tanya kitu geus tertutup. Ya Allah, tuh
tingali dina hadis Muslim tuh, tingali dina hadis Bukhari. Ketika iman sudah tidak bermanfaat lagi, ketika kebaikan sudah tidak bermanfaat lagi, tilu waktu anu geus iman teu bermanfaat. Lebah mana? Saat-saat terjadi matahari terbit kembali di sebelah barat. Hei, isuk-isuk mimitin akan poek terus be. Sapoe dua poe tek be. Kabeh nungguan ku ieu mata poe muncul mata poe muncul kunaon begitu muncul teh di kulon di ditu. Nu tadina teu iman lebah dinya mangajoak iman lajuna bersahadah amantu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa arti sebuah syahadat? Apa arti sebuah iman? Tertutup pintu tobat, tetap sanajat bersahadat aya dina abadal abidin wadah rodahir. Rugi luar biasa tuh. Termasuk deui ketika dabah kayak di akhir zaman bakal aya hewan binatang anu mendatangi setiap manusia, mencoret menulis dina jidatna dina tarangna mukmin kafir ditulisan dina tarang engke dina akhir zaman. Satu binatang yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala min eta tia tanda-tanda kiamatul kubro, tanda kiamat besar. Binatang yang diturunkan Allah di akhir zaman akan menulis kafir, mukmin, kafir. Geus ditulis kafir, guguluntungan nyana teh ngajoak iman ka Allah. Apa arti sebuah keimanan seperti itu? Tuh singa diawas. Mumpung roh urang encan datang kana tikoro. Mumpung masih matahari masih setia terbit di sebelah timur, mumpung binatang encan diturunkan ku Allah untuk menulis realita orang mukmin dan orang kafir, masih punya waktu kita untuk bertobat ke Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang bertobat, manfaat anu sangat luar biasa. Ulah sampai ieu dijejeleh asma idama waqwa amantum bi. Apakah sudah melihat siksaan baru kau akan beriman? Pala yuqbalu minkum, tidak akan diterima iman itu. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tah iyalah dihina dijejeleh ku malaikat. Al-anna wa qad kuntum bihi tastajilun. Al-ana kunaon kakarakuari iman wa qad kuntum bihi tastajilun. Baheula mah bau sombong luar biasa ngomongkeun di wadahan ku aing make bakul. Sombong kau dulu waktu di alam dunia dengan punya jabatan tinggi. Sombong kau dengan ngabereleng bintang-bintang. Sombong luar biasa kuari bahagia. Hei, tongton tah si eta, tongton si eta. Jaga dina poe kiamat umat Islam bakal nonton jelema-jelema nu menghina kana Islam.